Pertama kali belajar nyeun molen manual. Nah, jadi caritananya barudak ieu biasa bae hedak si ieu mah bibisaanan sagala ge. Atuh caritana ieu hayang nyeun molen pugu mah teu boga mesinna ge. Ngeun ieu atuh heudak pan sagala ge nyah kudu ngajajal, ja aing henteu nyoba mah pan moal bisa. Komo atuh nya ge cenah mun sapertina gagal teh atuh wajar bae ai pertama mah. Aya komo ieu mah atuh diuji ku kieu mah budaknya atuh babari padahal nama jeung deui bahanna ge pan simpel ngeun sahukur ieu doang ieu daknya cau, tarigu, jeung mentega tambahan beh gula biar ada rasa. Tidak lupa barudaknya ieu cauna dipotongan tah ieu mulai nya da adonan nu tadi teh pandaknya ieu didorelak beuh landak dorelak mun cik bahasa aing teh mah nya ieu naon nu palagi ngagulung-gulung budak ja ieu mah palagi ngopak laju diipiskeun tanya geus ipis mah atuh biasa di bulen-bulen doang kieu atuh asal bentuk molen bae da kumaha engke bae rasana ngeun ai rarasaan aing mah ieu geus moal gagal ngeun atuh kumaha rarasaan dalaria bae budak ieu nu penting mah tananya geus digorengan doang kieu mah pan atuh biasa dak di dahar.